Nusok salat mau kasyawarga ka neraka. Anjir. Woi. Ieu jelema yang berbelat-belit ya. Agama anyar. Brutal. Brutal. Ngabulak-balik akidah. Agama anyar bener. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Ajig teh. Teruskeun. Bejakeun sia. Ka Menteri Agama wae. Suara naon? Sada kue mari. Punya kue mari gitu pat dulu gitu. Hei. Ada malongo. Manusia. Syah. Si ngomong teh. Ini kumaha lamun pegat genggerong teh. Doli genggerong aing. Kumaha mun pegat. Saha? Elah mun cawerang goblok sia teh. Ngeus suara piduiteun. Ngeus piduiteun sia suara teh. Heumpeng. Mau jadi harta banda. Moal mun ngarentankeun. Ai hayang ka Dewi Persik ya mah. Ai saraga. Dengekeun. Syah. Saha? Suara teh alus bosorom lah. Ulah kaget euy. Yo. Ka dieu. Beneran. Alah anjir, sia. Ketika tepuguh bentukna kitu. Lain nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur. Denge kerja. Denge cenah. Naon cenah? Aing jiga cikur. Manehna jiga jahe buruk. Jiga mangis meteng. Lamun dina mobil mah. Naon Kang? Dewek sedan. Dawala. Dawala si lain truk. Ai eta nu Ai si itu nu jabrik ti kotok. Jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh. Nanti saya imang tuh. Bibitena kepancing ge. Lamun dina gedong. Dewek imah loteng. Teng tipu. Kuring si lain imah bilik. Imah pilih. Ari aing teu boga imah. Nyambung kene sama anjing lumayan. Reung kita mah. Reung. Ai teu boga imah mah acan. Lamun dina erloji Ceng. dewek Seiko Seiko. kuring Alba Abah. ari aing maok ya mah leung kene Kayak nyamuk Boga menang mau. boga menang maok oge Nyamuk. Reung rada nyamuk tuh. ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung kaluar tina palawangan indung biasa Tina rahim. ai kuring siling mah ngukut Leung anak kukut teman. ari si itu mah tina teh muning bijina si anjing Sakitu mah teu amak Kang. sabar saudara hate Cacak nyeri mah. Sabar Kang. Kuat kene. Sabar. Cina. Cacak nyeri mah. lamun dina inuman Males ya. Kopi. sok sia dewek Bir manis. teh kotak Teh kotak. Teh kotak. kuring sprite ari aing cikiih ce sabar hate dina punya anjing tuh Jangan sabar mah kekasih. sabar hate sabar anjing awas ya Jangan sabar mah kekasih Cina. lamun dina kue dewek kue mari teh kumaha nu buleut ning Bulan. can apa meureun Oh di ditu mah. ai kuring teh lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah Lapisan.
lapis legit. Aing pasti aing. Pasti nu goreng. Sok naon aing sok. Beren nu alus. Tong makasih udon. Can puguh. Ieu teh yang siling teh pangalusna. Ulah ka amek. Dewek ranginang. Nu tadi anjing tuluykeun. Si laing da wala opak. Opak. Ari aing kelana. Tenang da loba keneh we. Sabar. Sabar ka. Jangan sabar. Sabar. Kene na. Maneh da wala nyaho ti ucing. Apa? Ti ucing digaringkeun. Terus make obat nyamuk. Terus dihijikeun di talian. Tah si laing mah nu bieu. Nuhun anjing. Eta ngadenge ku di talian we. Halo, ngadenge ku di talian merukan barang nikmat. Artina di talian teh barang alus. Barang mahal tuh. Halus. Alah. Sabar. Ya beuki silingnya kue tinu bieu tina ti ucing make obat nyamuk. Oh, atuh resep. Aduh. Resepna naon? Dikumpulkeun. Ada. Terus sia keur hees diuwelkeun kana sia. Males. Alah, males beureun euy. Bade ka sawarga kuring teh. Hah? Bade ka sawarga. Peuh. Sawarga. Emangna sia teh sok salat? Warga ka apotek. Emangna aing salat kudu bebeja ka sia? Bener saya sok salat gitu. Dan sawarga bekerja mun sok salat. Nu sok salat mah ka sawarga ka neraka. Anjir. Woi, Ieu jelema yang berbelat-belit ya. agama anyar. Brutal. Brutal. Ngabulak-balik akidah. Agama anyar bener. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Ajig teh. Teruskeun. Bejakeun sia. Ka Menteri Agama wae. Salatna nu kumaha gitu. Naon alasanana sia teh? Sok. Lamun si laing mawa lantang, sok dituna. Ai sok teh naon? Heucul tah, sok di dinya mah deui heucul salat. Sok ke salat nama diantep. Tah eta teh ka neraka. Teu ngarti. Teu ngarti. Baik. Sok salat teh cul salat. Tadi dewek mah sok salat teh cul salat. Anu penting sia mawa duit teu. Wah, kana materi kan. Maksudna naon? Dek ka sawarga, ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. Olok. Ih, emangna ieu teh tanah si laing. Ieu teh daerah kakawasaan aing. Sanu ngaliwat ka dieu kudu mayar. Lamun teu mayar, modar. Wah, carana modal. Wah, teh apaleun. Ieu, anjing. Macam-macam gitu. Naon sia tua-tua ya? Homo sia teh. Lain kuring mah ngabejaan, bahaya di dinya. Bahaya naon? Di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu. Wah, jelema bahaya sangat. Nah, sangar ieu jelema teh. Ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding. Hanya selang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoeun digetih sorangan. Kan. Gerapek pecahkan dagor tasirahna kulinggis. Kuat modar. Wah, Lamun hayang salamet kitu oge. Tapi kuring teu boga duit, tong aya alasan naon-naon. Eta alih. kepercayaan kan. Aya eta naon sia? Dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan. Ieu mah surat. Ah, hadiekeun. Duit aing nyaho. Nyaan surat demi Allah aing mah. Lain duit. Pasrahkeun sia. Jika gadeukeun ulah ku aing cokot dalam nya surat. Ulah. Tuh berarti duit. Kumaha teuing euy. Sok dikibikeun moal. Jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung aing sok. Tapi kapal bah mana pangabisa siling aya nya. Aing teh lain saurang, kabeh datangkeun.
lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat lamun ngagrup jeung aing hade ye jelema halus nanya ka pi kageuleuheun halus menjadi grup teh kompak cekan sok lamun kitu carana sia sok bukti sia pinteran euy gerakan naon teh gerakan kalakai ketebak angin eta teh heuy anjing gerakan naon gerakan anjing euy luar biasa aing dek ngarontok angen di sunul wah ku huluna kadung teu diteke we mun beunang balangah atuh jauh mun beunang mah pasti Weta, wih, anjir, nyaan pinteran, pernek ya pinteran, wet, sok sia, lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas ya teh, sok ditutup liang ti korok aing, ya tuh, ada. Aya eta gerakan naon eta gerakan naon kan gerakan timbangan oh eta teh kamana beratna musuh bawa kayaknya jadi lain aing nu notokeun sia notokeun maneh rahasia teh sebenarnya ulah dibejakeun kudu nama euy luar biasa ahli ulin what tah tuh kawan we tah anjing naon beungeut aing kana tai muning hakan wah batur nya ulah ewah kebong alah